Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui ka liputan salapan. Tepangkeun mi abdi kaharep Fadilah. Abdi Raihan Priyatna. Pamirsa nalika corona mimiti asup ka Indonesia 2 tahun ka tukang. Sababaraha kaayaan muncul teu disangka-sangka. Duka sareng perjuangan silih ganti salami pandemik dugi ka ayeuna. Pamarentah negaskeun kasus 1 sareng 2 anu lumangsung ka indung sareng putrina di Depok, Jawa Barat. Duanana kainfeksi corona ti warga Jepang anu datang ka Indonesia dina bulan Februari 2020. Pengumuman ieu memicu sababaraha fenomena nalika corona mimiti asup ka Indonesia. Tina fenomena langkana masker, hand sanitizer nepi ka panik buying. Abdi bade naros ka jalmi di dieu pamadegan ngeunaan corona. Abi sareng Ajmi Dinarullah. Abi Renata. Abi bade ukan pamadegan ngeunaan corona. Pamadegan abi mah corona teh virus anu bahaya. Saur abi mah corona teh ngandung sisi negatifna. Arurang Sebagai Pelajar. jantan belajar jadi hese kan seueur daring. meskipun belajar di rumah tapi tetap sesah. Bangga sekali. Macam tak betul je budak ni. A few moments later. Para istri milarian tiup Peset di mana-mana. enak dianggo. Para istri milarian tiup Peset di mana-mana. enak dianggo, Di isbahana. murah hargana, aya 2 pilihan. Ayo segitiga. Aya tiung bergo, tiung rabana, sae pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Ajni Dinarullah. Abdi Raihan Priyatna. Ramadan 2023 garagiru datangan ukur ngitung poe pikeun ngahonta bulan puasa ieu. Sakumaha dilaporkeun ku Pusat Informasi Harga Pangan Strategis geus ngaluarkeun harga beas jeung pangan di Indonesia. Sabaraha bahan pangan pokok naik harga kusabab paminta anu naik. Komoditas pangan ieu kalebet cabe, endog, hayam, daging sareng minyak goreng. Pamarentah oge ngawaskeun harga kadaharan pokok. Naikna harga kadaharan samemeh puasa teh mangrupa fase kahiji naikna harga pangan unggal taun nepi ka Ramadan. Harga pangan bakal terus naik, nurutkeun Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPPI. Harga pangluhurna bakal salawasna lumangsung dina 3 poe samemeh puasa. Naikna harga eta alatan pamenta masyarakat anu luhur samemeh bulan puasa. Masyarakat bakal nyobian meser sembako kanggo stok di bumi. Tahap kadua naikna harga sembako menjelang lebaran oge alatan pamenta anu luhur. Masyarakat baris ngariung meuli harga kadaharan pikeun ngabagiakeun poean Idul Fitri. Lajeng tahap katilu nyaeta sanggeus lebaran. Ieu kajadian alatan suplai ti patani atawa padagang minim. Kanaekan harga pangan sateu acan saum nyaeta paningkatan harga parantos katingal ayeuna, utamana harga beas, cabe jeung bawang. Hal ieu sabab suplai masih pisan ipis ti patani.